kudu disesuaikan orang-orang lembur kasep teu sabaraha sugih kitu kene ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener guys ya hayang atuh ulah kadu kos kitu tangga doa teh perlu diakurkeun disesuaikan jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara orang lembur kasep ente sugih ente pengalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajun ngana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 ente guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi boh budak teman lain lalagaan teman ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh billahi minasyaitonir rajim inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok sahameur nu nyokot duit 20 juta beak emang tadi di mana anapun motor nama aya motor oh deui sarua ye eta teh wapur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge ka kaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku
Abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatan ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatan ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinya eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae teh mah nya teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cenah hebat kan wali. Tanya, Pak, ke mana? Mekah. Ke Mekah, mau kendaraan, mawa. Mana kendaraan? Kendaraan mamawa nu Gusti Allah. Tadi kula salat di talian di harapan masjid. Aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti, onta nage onta Gusti. Tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu. Bu, edan murutan. Cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos mah edan wali mah kos edan jing edan kaing sia nu edan itu ontan Allah ukuatan Allah atuh gula bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabada Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura ka menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekal leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah ja atuh ku dibalikeunna ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya kene nuhun Gusti beres tawafnya wali nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka iman hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ulah diserahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leugitna Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bisakeun ku kula gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah mah asalnya heuh bohong eta teh cek
moal teh rahasia geus teh kudu kejeleman geus tobat. Oh. Mentak ke di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongok. Aya di Cilongok ke pamalingan. Bahkan aya geus maling motor, maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh. Ngedoa pan ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek, urang Lampung jelemana. Ajo polsek na bebeja. Kiai bagaimana keluarin lagi lah. Je, capek-capek cakap polsek teh ya. Kok dikeluarin lagi? Biarin biar nyolong lagi. Kenapa sih Pak Kiai? Biar ke polsek ada kerjaan. Seri ya dah. Aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu. Tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener. Tuh tukang maling sepeda aja tobat. Kakula ya Allah ya Kiai, kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja. Iya tuh kerja aja. Karena eta berkat dikeluarkeun ku polsek. Keluar udah keluarin aja. Gua saya kebingungan. Itu terus ada tobat ka kaula. Udah berapa banyak sepeda yang dicolong? Ada kali 70 mah bagi. Boy. Mul amat sih. Udah dijualin sama saya. Tuh keren sing Gusti. Geus be. Sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali. Berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong. Atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula. Aja sia ngagarong ditakwain deui Pak. Aing menu jadi tetenggelan mah. Artina pinuh rahasia. Mentak ulah ngadoakeun jore, mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi, meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna. Di jero maling teh sok digunakeun mararabok. Jameureunnan Gusti janaga boga nurani Gusti. Kita teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana. Pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa, nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah. Tisaha kiai aya nu ngabejahan nu gaib. Beneran kula mah. Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta. Nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha? Di Cilongok aya 5 pemalingan. Nu bebeja ka kula. Jadi kanyahoan sanajan nyana kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula. Sok nanya ka kula kiai ka mana? Kiai sopan jasa mah lama. Ngak leuwih sopan tinu sok tahajud. Tahajud mah biasa we, mana? Ya itu biasa bae tapi eta mah mendek-mendek. Mantak dibalik mendek maling. Iya tuh geus kos kitu bae ti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh. Pasar Kemis, anu pamalingan aya. Leuwih loba di Pasar Kemis. Ngan asli Pasar Kemis sama 2. Lurang Lembur, lobana urang Lembur, Sumatera, Lampung. Pamalingan Ambalaya. Nyamun kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna Intel. Tuh benang kabeh. Benang kabeh. Mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan nyana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh. Ieu teh kos kitu da ngan teu meunang Pak. Tah mending didoakeun Pak. Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana? Sagede kumaha hargana motor aju nyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu. Kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener. Jakul mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia. Katabrak kareta sia kajeun kokoh ge. Je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge. Kareta mesin. Yang penting aya mesin mah ge. Babari bae. Aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu. Hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaho ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh malah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung nu Gusti meureun kasaksian ge di akhirat
bakal kekerbekan di neraka. Nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk gegalak lantarannya nama kutub di berebeja Pak. Tangkap si eta, comot si eta. Sia diuk di dieu, sakedeung bae diuk di dieu diuk. Maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon, aing deuk melakeun agama ka hate sia. Lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung. Jara diwali. Di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali. Asa ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung. Dia asal diuk wali, sekali diuk wali. Orang mah di dia geus diuk bae ge boro-boro jadi wali, ngawuduk bae. Ya itu jawabannya sanunya orang diangkat jadi wali. Itu urusan Allah. Engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna. Atuh urang wali lain, naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung. Begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali. Kan iya asupna ka derajat wali. Cek babaturan aing geus sarua. Saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah. Dua aing dua hanya ngaran teh rupa. Pana tuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu. Malaikat ka dieu. Aya naon? Iku lama pan tahajud tilok, duha tilok, tapi pan iya di grup wali. Maneh keur ieu cinta wali. Oh, namun cinta ka wali aju berkorban. Nah diasupkeun ka kelompok wali. Saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000. Di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang itu. Ye, jok yang taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup. Cuma di tukang mah ditu. Ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana. Tungtungna makanya hoan we ku kabehan. Malaikat kunaon teh diseret 10.000. Yang di hareup. Waktu beres ya Pak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP. Wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana. Ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana. Maka ia soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi, doana para mursalin, doana para siddiqin, doana para aulia, doana para ulama, doana para awam. Kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula, dua kudu boga adab, tilu kudu menghadap ka kiblat, opat kudu pohara jasa urang mangerahkeunana tadarruj jeung hupyana. Ari para nabi, para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah. Ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah. Mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa aja neuk naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun. Memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah. Cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah. Mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yansariful lil wujub ila madalla dalil. Berarti di dieu teh beureunanan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah. Tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah. Lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang. Nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleulewihi liwat batas dina ngadoana bitasaduki. Loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipakai karesep ku Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah. Bagian mahabbah ka Gusti Allah
iya urusan anak jeung ganjaran jeung siksa. Ketika Allah resepen diganjar, doa Allah resepen dibere diganjar. Ketika Allah teresepen disiksa, ngadoa ongko disiksa ongko. Jadi mengalah ieu sing ade, mantap Allah teresepen ka nu ngaliwat atas. Kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah teresepen. Nomor kedua panjang ya, nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah teresepen anak teresep tadi dipake karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji. Nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah Maha Kawasa jeung Maha Sagala-gala Gusti Allah, tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara. Pugunya na dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang. Aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol. Hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo. Sambilanna eueuh. Las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong. Dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu. Teu kieu mah teu sugih cek nya teh. Tah eta hiji mah hiji dua mah bisani na teh. Keur nu pertama mah tuh nya, baru atunya, nanti lu jangan segitu ya. Hitung di imah meuli 180. 20. Aduh. Mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah. Atuh. Ya Allah, ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae. Hiji mah hiji dua mah meuli orang 1000 ngan aya 900 bebeja orang we ieu kurang warag urang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh pan ka Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalauran rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema malaung panureuna set ieu namanya cingin set celom saya tiket sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah. Nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit teh jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gedegedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah Maha Kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh hayang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan ka dia Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ade ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pamajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kanyawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digalinkeun jeung si eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kina ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh perlu diakurkeun disesuaikeun jeung diri
atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pengalaman sakola gangan SD ke SMPG ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 teu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh okosi Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak tamam lain lalagaan teh mah ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ya lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku hammer atau rally nu aya trik kitu mah aya reman Gusti tah deres beca kalau guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon garang-garana nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon garang-garana nu meubel teh eta kos kitu bila perlulah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyaman lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih teh budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh imah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu penta sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksud ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Pugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima
batu temal anu 1 miliar 2 miliar diciptakan ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gua dek kieu 2.000 hutang nah ieu batu itu batu beda kadar tuh kajian kuku mage teu bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleu ku urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureum lah kos kitu barade timang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos 5.000 jadi ya guys 5.000 bu gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ieu ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kuku mage keluhuran kangjeng Nabi urang jeung kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanana beda kumaha hiji kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan kangjeng bawakeun buruk kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeun diborok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit ka hiji kadua katilu kapanggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mah bisa Musa siapa makhluk aing ngolik atuh kapal mukola paling hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajian kuku mage ke kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeun anak ayo kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh ku geus gideg ilallah moh komo lamun di nu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan apa nanti orok pan mah di kieu tuh emang aing orok gitu eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu keneh
iya urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nya nama bangona aja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid nya nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nya ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama kadeuleuh aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang ka alam ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang ka alam ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang ka alam ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus itu nama jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang gue hese nya nama ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu nama katuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali kan sia ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianna itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaged naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ka Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun geus kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu
urusan anak pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus yang ngisi ngisang dahar ngisi ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya ke ngising di mana nya urang urusan eta wali mah geus tilok pikiran ngisi bebelepat ulos wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh ai urang pikiranna CS di mana wali mah tilok pikiran es buat datang buat teu ka es matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah menta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta nu hese pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bak aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan pungpla pengple di hareupeun kaca ndek kondangan ge teu bagus aya mah ye tenden deui pake deui sret cak setan itu bagus buat teman itu betul itu tuh cak nefsan nafsu pakai deh itu mah ada matching tuh itu mah sana boro-boro rangda parawan yang naksir kasih itu mulai geset cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surga keun emang nu Gusti acena di ka arab keun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arab neuleuh teh parentah Gusti abdi mah endek ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya nama ke bu wayah sholat teh wayah sholat kurang sholat teh sholat kadang-kadang itu kalau manter zohor teh sholat asar teh setah besi di lembur ayeuna teh sholat iya asana iya wali ieu kajeun kukuman iya kajeun kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu alam bissawab adimis salat ala al-habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد
يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى Allah ya Allah